urang dia nyadap we langsung salat subuh ditinggalkan. Ya Allah ya Karim, maka jelema anu boga apiah nyatane jelema anu daek ibadah ka Gusti Allah. Jeung deui ibadah ge kudu jeung elmuna deui. Wa kuluman bighairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun amaluhu mardudatun latuk balu. Sakur jalma nu beramal tejeng elmuna. Sakur jalma nu beramal tejeng ilmuna, amalna ditolak teu ditarima. Boga ilmu teu beramal nu kitu ngaranna mandul. Beramal tejeng ilmuna nu kitu ngaranna biul. Teu beramal teu berilmu nu kitu ngaranna gundul. Berilmu tuh jeung amalna nu kitu ngaranna unggul. Aya kumis eueuh jengot nu kitu ngaranna ucing. Aya jengot eueuh kumis nu kitu ngaranna kambing. Eueuh jengot eueuh kumis nu kitu ngaranna muning. Aya jengot aya kumis itulah aduh simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jempling kayak di kuburan? Mana semangat tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Tipayun jisim kuring miwah hormat kapangersa pimpinan Pondok Pesantren Al Johariyah sareng sesepuhna nu kusim kuring dipika hormat. Mudah-mudahan mantena aya dina kasehatan, amin. Mudah-mudahan mantena ku Allah diseureurkeun rezekina nu halal sareng barokah, amin. Santriin wal santriatna ku Allah mudah-mudahan dipasihan papahaman anu kuat, amin. Dipasihan taufik sareng hidayah, amin. Kalayan dipasihan ilmu nu ageng bari manfaat, amin ya Allah ya Rabbal. Oge teu kapayun tipayun miwah hormat karmaja
BRC. Hah? BRC itu BRS artinya apa? Bersatu Barisan Remaja Jadi ku akhir zaman maloba singkatan. Jadi sakinah mawadah warohmah disingkat jadi samawa. Hanupis dijadikeun hatur nuhun pisan. Jadi hatur nuhun pisan teh disingkatnya jadi Hanupis. Maka orang Sunda loba singkatan ka remaja-remaja barisan remaja Surade disingkat jadi BRS. Lamun channel naon singkatan channel? Gehu toge jeung cilok aci di colok. Menang lobanya ayeuna nama singkatan-singkatan kadua dua nini asup kana Facebook dipoto rek init doa nate jadi BMW. Tapi tidak tungtungna make aya kata amin. Lieur di komen mak naon eta teh BMW teh pek teh bismillahi emna majriha wena wamur. Das eta akhir zaman doa disingkat. Ayeuna oge aya Kang Ohang ka dieu disingkat HP. Jadi HP teh lain handphone, HP teh huntu po. Ya sia. Piraku deui aing jeung si Ohang kudu kasepkeun si Ohang. Jadi disingkat ka dieu teh kemah HP huntu pohang. Lamun lumpat kana naon? Kana kendaraan anu eueuh huntuan teh disebutna teh metik. Motor metik, mobil metik, ari motor metik aya gigian loh. Oh, jadi engke terakhir bakal aya mubalik metik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan remaja-remaja anu ayeuna ngayakeun saperti kieu mudah-mudahan ku Gusti Allah dipasihan hidayah sarta taufik sareng hidayah diistiqomahkeun dina ibadah oge dijauhkeun dina maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Masih ngajadikeun pemuda-pemuda anu ngayakeun saperti kieu teh masih kena kana katerangan bahwa di akhir nanti nyatane di poe kiamah moal aya iuh-iuhan terkecuali iuh-iuhan nyatane iuh-iuhan aras. Nu meunang kana iuh-iuhan aras teh nyatane pemuda nu sok daek taat ka Gusti Allah. Mudah-mudahan sing termasuk karena kategori eta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan jamaah sadayana anu aya di dieu nu ti masing-masing daerah aya nu ti luar kecamatan mudah-mudahan datang ka dieu teh masing ku Allah disehatkeun sareng wal afiah. Amin. Ya kunaon ajengan make aya sehat wal afiah. Punten, kategori sehat dan kategori afiah itu beda. Jadi saur Gusti Rasul anu disebutkeun afiah al afiyatu ala asyarati aujuhin. Nu disebutkeun afiah itu aya 10. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Nu disebutkeun afiah saur Gusti Rasul nyatane aya 10. Ngan anu 10 eta dituna di dunia 5, dituna di akhirat 5. Teu aya manusia hirup di alam dunia lamun manusia teu ngagaduhan afiah maka di akhiratna bakal cilaka. Ngaran sehat
mah loba. Punten, ari nu badog motor sehat teu? Sehat. Anu ngagarpu mojokan sehat teu? Sehat. Anu boga pare di Sabjakat tara di Jakatan sehat teu? Sehat. Tapi apiahna belum tentu, karena saur Rasul nu disebutkan apiah itu aya 10 ngan nu 10 di dunia 5 di akhirat 5. Nomor kahiji nu sebutkan apiah di dunia al ilmu, nyatane boga ilmu ari boga ilmu lain ku sabab hees. Syekh Abdullah berkata, inna ahadan lam yulad aliman, teu aya hiji jelema anu dilahirkeun eta manusia boga ilmu. Aya teu di dieu jalmi anu dilahirkeun geus boga ilmu? Aya teu? Cukan borosot dilahirkeun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Teu aya nu dilahirkeun mengagoak borosot kunaon maneh ngagoak. Lamun ditanya bisa ngajawab, abdi teh mak paraji di jero marupek pas digurubageun ke alam dunia, ternyata geningan alam dunia lega. Abdi kaget kacida, kusabab kaget gorowok eta budak teleweh. Hiji deui kunaon maneh teh ngagorowok, abdi teh kaget kacida mak paraji ari nu ngalomokan sirahna teh leutik pas gurubag ka alam dunya geningan sirahna teh badag, kaget gorowok deui eta budak teh leweh. Eueuh anu geus bisa salat langsung bisa naon babacaan ciwal ti Gusti Rasul. Aya deui budak teh ngagoak, ceuk eta mah ceuk katerangan goakan eta karena diusap ku setan, maka didinya sok diayakeun adzan belah katuhu qomat belah kenca. Jadi teu aya lahirna manusia nyatane boga ilmu, tapi saur Rasul wa innamal ilmu bitta'alumi, pasti bogana ilmu teh nyatane ngaji. Bogana ilmu teh nyatane belajar. Moal boga ilmu lamun urang teu pasantren, moal boga ilmu lamun urang teu belajar, maka ieu santriin santriat anjeun kudu soson-soson dina belajar. Ieu mah jadi santri teh kalau tiktokan we nya. Kalau kieu ya Allah ya Karim bari ngalagu kulit kuning-kuning cangkang cau untuk bodasnya tipung tarigo lain alar alfiyah. Ya Allah ya Karim leuh budak ora ieu geus pantes kene. Ieu mah aing mah geus nini-nini rujit mah. Bukan nini-nini mah huntuna metik, awakna layar sentuh, kabel bodina dina handapkeun tuwur geus sing purilit. Ari ngomong naon kulit-kulit kuning cangkang. Ya Allah anjeun mah geus beda rupa, kuduna ge bodas teh dina huntu deres maneh mah dina sirah. Kuduna ge koneng teh dina awak maneh kalaka dina huntu. Kuduna ge hideung teh dina buuk maneh kunaon kalaka dina awak, atuh beda warnana. Kuduna ge koneng teh awak si eta mah ditunana dina huntu. Kuduna ge bodas teh naon huntu deur eta mah ditunana ge dina buuk. Matak urang jadi anak santri maka kudu soson-soson kana ngaji. Wa innamal ilmu bitalumi, pasti bogana ilmu teh kusabab ngaji, kusabab belajar. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, Allah teh teu mere ilmu ka aranjeun kabeh illa qalila angin ngan saeutik. Jadi ilmu Allah anu dibikeun ka makhluk teh ngan saeutik, lain saeutik ewang. Sok loba jelema teh cenah ilmu anu ti Allah dibikeun ka manusia teh saeutik ewang. Bahasana ge illa qalila angin ngan saeutik. Dibandingkan saur dina tafsir Khodin dibandingkan jeung ilmu Allah. Jadi ilmu Allah nu dibikeun ka manusia teh ngan saeutik perbandinganana sareng ilmu Gusti Allah.
Allah ngan urang ilmu Allah anu dibikin ka makhluk nangan saeutik walaupun ditempuh 1000 tahun maka ilmu nu saeutik eta moal kacokot ngan kacokotna saeutik sewa. Saur Gusti Allah wa fawqa kulli ilmin alimun, dari bagi manusia sebahagian manusia teh aya anu naon boga ilmu ngan anu boga ilmu teh aya nu maha alimna. Jadi di dieu teh jelema teh boga ilmu ngan salian teh anon dina sebahagian jelema anu boga ilmu teh aya nu maha alim. Nya beda anu alim jeung nu maha alim beda. Sok we dinariungan rek domet, sok we dinariungan rek pantolaban, sok aya bahasa panitia kieu. Wah, ieu mah cenah si Akang, ieu mah si Akang amplop nage cenah kudu 150.000 sabab si Akang. Torojol deui kiai hiji deui. Tah, ieu mah kiai Tajung 25.000 we cenah 25.000. Eta teh geus beda. Contohna tadi. Yo, jamaah sadayana lamun muamar dionang ka dieu sabaraha? 10 juta. Sok. Ceuk muamar teh kieu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan. Sabaraha juta muamar? 10 juta. Baca deui ku qori nu tadi. Qul huwa sarua, qul hu dibacana sarua lagamna seperti kitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Apakah 10 juta? Apakah 1 juta? 200. Wah edan 200 mah. Ya Allah ya Karim, baca ku muamar 10 juta. Qul huwallahu ahad, baca ku korinu tadi mun teu kaboloksokan 1 juta bagi 3 edan. Oh meureunna nya dibagi 3 aja 300 ewang deh. Ya Allahu akbar. Baca sok ku kiai dina tahlil. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muamar 10 juta, qori tadi 1 juta. Lamun dina tahlil sabaraha Kang? Sabaraha? Mun teu kaboloksokan 100.000. Baca deui ku masyarakatna. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paling banter nog jeung top ramen. Sarini sok bari kikieuan jomet daging manila kejo samet kaduana lila umpatan. Ya Allah ya Karim, yakin manusia anu ma'non dari manusia anu alim teh aya nu maha alimna saur Gusti Allah. Geuningan qul huwallah ku muamar mah dibaca jadi 10 juta, kudu qori nu tadi mah jadi 1 juta, ku kiai dina tahlil mah jadi 100.000, ku masyarakat mah enog jeung mih. Teu Pak. Sok aya amplopan tara. Edas ngan kade ulah dipake sombong jeung kiai dibere amplop 10.000 teh ditempo teh maneh naon euy nog maneh naon euy aing duit 5.000 sabab anu kamari mah nog ayeuna mah jadi 5.000 ditempo teh maneh sabaraha 5.000 maneh sabaraha 5.000 maneh sabaraha 5.000 deuleu aing mah amplop anjir kiai dibere amplop kok gagah amplop deuleu aing mah deuleu amplop balik teh ka imah mah naon cing rek ka pasar mah tah meunang amplop tahlil aing bieu buka teh ku kiai 5.000 sarua Allah sombong nganto nyarahan kana ayat kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Teu sarua nu bodoh jeung nu pinter mah tapi keukeuh sanajan ulama kiai 5.000 jatohna 5.500 sabab harga amplop 500. Maka nomor kahijina adalah al ilmu, nyatane ilmu. Imam Ghazali berkata, nyatane saur Imam Ghazali, galilah ilmu. Maka galilah ilmu, ilmu itu adalah untuk menghidupkan hati.
kulubul ilmu naon anu disebutkan ilmu itu aya dina hate bisa hirup karena ku ilmu ngan ku sabab eueuh ilmu maka hate jadi bodoh. Maka santriin santriat bapak-bapak ibu-ibu nu gaduh murang kali sok pasantrenkeun supaya budak geus boga ilmu rek maot teh dipangajikeun ya Yasin. Sok lamun budak teu gablek ilmu inungna rek maot maca Yasin teberek Al-Qur'an apalagi Yasin Araban teu bisa paling banter maca Yasin nu aya latenan baca ku budak teu bodoh Bismillahirrahmanirrahim ya asin ya ngesekehead peda japu gitu daakna dua kudu dibaca panjang teh kalaka dibaca dua nana ku sabab naon itu teu aya ilmuan. Mata ilmu itu untuk menghidupkan hati maka bodoh itu untuk mematikan hati. Maka sakali deui jalma anu disebutkan apiah itu kaur saur Gusti Rasul nomor kahiji nama al ilmu nyatane boga ngan moal bisa boga ilmu lamun urang teu belajar. Kadua nu kaduana al ibadatu nyatane ibadah. Jelema teh sehat mojokanana lamun teu salat eueuh apiahna. Jelema teh sehat nyadapna lamun salat subuhna katinggalan eueuh apiahna. Kade nu nyadap bisi urang ieu urang dieu nyadap we langsung salat subuh ditinggalkeun. Ya Allah ya Karim. Maka jelema anu boga apiah nyatane jelema anu daek ibadah ka Gusti Allah. Jeung deui ibadah ge kudu jeung ilmuna deui. Wa kuluman bighairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun amaluhu mardudatun latuk balu. Sakur jalma nu beramal tejeng ilmuna. Sakur jalma nu beramal tejeng ilmuna. Amalna ditolak teu ditarima. Boga ilmu teu beramal nu kitu ngaranna mandul. Beramal teu jeung ilmuna nu kitu ngaranna biul. Teu beramal teu berilmu nu kitu ngaranna gundul. Berilmu tuh jeung amalna nu kitu ngaranna unggul. Aya kumis eueuh jengot nu kitu ngaranna ucing. Aya jengot eueuh kumis nu kitu ngaranna kambing. Eueuh jengot eueuh kumis nu kitu ngaranna muning. Aya jengot aya kumis itulah aduh simkuring. Jadi yakin berilmu beramal tanpa ilmu ditolak ku Allah amalna. Jadi ibadah ge kedah jeung ilmu. Nah maka dina apiah itu ku ulama ditotokeun langsung dina ngadua ge Allahumma inni as'alukal afiyata wa dawamal afiyati wa syukra alal afiyah. Dina doa salamat Allahumma inni as'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad. Dina doa kunut Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Selalu aya kata-kata apiah. Maka makna apiah
itu nu nomor kahiji na nyatane ilmu, nomor kadua na nyatane ibadah, nu nomor katilu na nyatane rizki anu halal, nomor kaopat kalima kagenep katujuh karena simkuring kita sekilas info hampura anu kasuhun doa anu ditedak mangga kanggo salajengna nyatane hiji mubalik Indosiar Mang Pari, dua mubalik Indosiar nu jangkung badag halughug nyatane Ustad Hamdan, nu kaotilo nyatane itu adalah humoris atau pelawak senior nyatane Ustad HP Huntu Pohang. Untuk itu kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.